Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sunda Sampurasun. Abdi Tioples TV sapara kanca bade mendarikeun dina paribahasa Sunda supados anak-anak muda orang Sunda ayeuna emut deui ka paribahasa Sunda. Oke? Ayeuna langsung wae ka paribahasa Sunda anu kahiji. Bekicot. Adean ku kuda beureum anu hartina ginding ku barang meunang nginjem. Di dieu geuningan. Naon, Mang? Mun nginjem motor teh balikeun. Oh iya, Mang. Atah anjangan. Artina teh jarang dianjangan. Mana jomblonya? Muhun aduh. Mang, tinggal Mang. Ieu geulis awewe Mang. Mana saha eta tuh? Tah, ieu teh bunga ehan Mang, geus mah geulis. Ayeuna teh dinobatkeun jadi duta medsos Kabupaten Sumedang ku Bapak Bupati Doni Ahmad Munir. Dit, maneh jeung bunga ehan mah liur ibarat dagang oncom rancetan emas. Naon artina Mang? Teu salepel. Lamun nya urang kakara salepel bunga ehan mah. Sebenarnya mah maneh teh kasep ieu nya. Lamun ditempo ti gunung make sasadot. Maneh mah nya ngomong teh mandap lanyap. Naon ai mandap lanyap teh tap? Ngomong nama lemes tapi ngahina. Aya jurig numpak kuda. Artina boga milik teu disangka-sangka. Anjing ngagogogan kalong. Artina mika hayang nu lain-lain. Jauh-jauh panjang gagang. Artina jauh-jauh teu bebeunangan. Kawas gaang katincak. Artina Ngomong maneh. kan artina teh jempe. Oh. Adat kakurung ku iga. Artina lampah goreng hese leungitna. Totot. Tuh batur euy geus meuli mobil anyar. Abong kena letah eueuh tulangan. Artina sagala dibejakeun meskipun pika nyerieun batur. Maneh bolak-balik we atuh juga birit aseupan. Naon ai birit asepan teh? Teu daek cicing. Kawas kuda kaluar tina gedogan. Artina ngarasa bebas. Alak Paul. Artina jauh pisan. Kaos jodoh urang euy can katempo keneh. Aduh. Tap, urang mah hirup teh ngan saukur heureut pakeun. Naon heureut pakeun teh artina? Eueuh kaboga. Sing sabarnya. Aya pikir kedua leutik. Anu artina aya hayang. Hayang naon tot euy? Hayang kawin jeung Randa. Jalma atahwara artina teu narima didikan sacukupna. Agul ku payung butut. Artina agul ku turunan. Anu borok
piro rojok. Artina mau puas nu cilaka. Tong beja-bejanya kamari si Bontot mandog keclek. Wah, bener Kang. Mana ya mah bibir nyiru rombengan. Naon mang artina? Ya nya bibir nyiru rombengan teh artina teh resep ngomongkeun Rusia kasalahan batur. Handel kulit banget. Hartina teu boga ka era. Kunaon ai maneh? Hayang sepeda aing. Geus atuh geus. Jika jog-jog monok wae, Naon jog-jog monok teh? trai krepeh. Hayang sepeda. Aduh motor baru. Kenapa mana Tot? Naon? Jika nu bungah gitu. Ih, kuring teh asa ditonyok congcot euy. Naon artina? Keur bunga, ini panggulikeun motor geus toha. Aduh. Mantap euy. Halodo sataun rantis ku hujan sapoe. Artina kahadean numang tahun-tahun leungit ku kagorengan sakali. Lain dit. Ai maneh ka imah teh meni asal loba nu nagih atuh ngapoe teh. Mang urang ge bingung. Aduh. Poe Senen MBK. Salasa Kosipa. Rebo Syariah. Kemis Bang Emo. Dasar maneh mah dit. Hutang teh salaput hulu. Utangna ka ditu ka dieu. Ayam tentrem artina daya kasieun. Sieun naon atuh? Naon atuh? Dit, pangulikeun rokok jig. Bung, buru ke diburuhan. Bung. Maneh mah hararese dasar berat birit. Katempuhan buntut maung. Artina batur nu boga dosana urang nu kasalahkeuna. Sakitu anu tiasa dipihatur ti sim kuring Papa ku tatangga palangkakan. Mudah-mudahan cariosan abdi sing teu aya bobo sapanon carang sapakan. Ari bobo sapanon carang sapakan teh naon Paku? Bilih abdi cariosanana aya kelepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ai maneh kunaon gituan? Menang di poe tiba ibong. Wah, paingan sila bilatung ninggang dage. Namun eta teh artina mang? Bunga pisan. Oh nyaho atuh. Jot borosot. Artina gampang nyokot keputusan tanpa dipikir heula. Goong nabe maneh. Sok ngagul sorangan. Urang kasepnya. Kembang buruan. Artina budak nu keresep ulin. Aki-aki 7 mulut artina geus kolot pisan eta jelema. Orang Sunda mah lamun merantau sok ingat ka Bali gesan ngajadi. Artina sok ingat wae ka lemah cai kalahiran. Hatur nuhun anu tos tiasa nonton videona. Mudah-mudahan ku ayeuna video peribahasa Sunda ieu nya, mudah-mudahan tiasa ngemutan deui ka urang kali atau sepuh-sepuh oge anu tos hilap kana peribahasa Sunda. Mudah-mudahan emut deui. Nah, gitu. Sok ayeuna namanya anu gaduh peribahasa di daerahna masing-masing. Mangga di komen wae di mana Pak Ji? Anak Nah, di komentarnya Yantos. Yanto sok ramekeun.
Embek nyedak. Naon deui? Kayak kawin ngomong udah 17 tahun. Dasar.